Abdi terakhir teh diperkosa teh kan ku tukang son. Tukang son. Ya. Itu lain tukang son. Itu lain. Nu jiga nama eta pijet nama sarua wae. Sarua kumis ke sarua deui. Sarua kan abdi hari teh diperkosa di kolong truk. Truk. Nya cek mana teh kan main gegel wae disangka biwir meureunnan. Ari pe. Padahal makan bool. Karacunan. Ciri khasnya. Ya bagus sih. Ya aku sebelah sasi. Ieu mah sanes patuangan. Terus Ieu mah tarang baga naik ka luhur. pasti kalau Pak Maji Salim ya. Sok assalamualaikum balatur. Tu receh malulu jerona meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana lamun gelering mah moal aya di dieu nya. Alhamdulillah ieu teh pangalampar ya Allah. Ikan hiu makan teri. Terus I love you Santriawati. Ikan hiu makan bakwan. I love you Santriawan. daun puluh sakareta dicolok ke bulu uci. Mun teu tulus meureun era dilolok barang peuting. Ikan hiu makan bolet. Hitut wae. Melak-mek beteng meureun. Aduh ya Allah, alhamdulillah ieu mun kuatnyaannya. Cepiah ke punten. Cepiah janten naon? Ayeuna Ya, janten Andin. Andin. Mohon apa teh si Andin? Entah. Cepiah teh Andin ieu teh. Ari Andri dia posisinya bade naon? Awewe atawa lalaki? Abdi Nya. buto ijo. Cepiah. Cepiah. Aduh alah. Kaya euy. Nah, Senang di lain. Senang di lain. moal lili Merek lili. kamari teh hadiahan jumaahan. Oh, ari make senal naon waktu Jumat? Nganggo sawalo. Ari balik. Nganggo senal ieu. Oh, jadi ngamakeun ieu fatwa ajengan. Mohon Piceun anu awona. sandak anu sae. Pas ka masjid teh mawa senal butut. Nya, Aya nu batur wa teu. batur sae. Eta teh ngamakeun. Heeh. Cocok sih. Puan aing mah. Ulah. Cepiah teh janda atau second atau naon? Duka pariksa we ayeuna. Piraku diperiksa di dia. Atena naon? Coba tuh kuki Apa saya pembuktian? Sok bikin alma penasaran ada teh. Oh ya tak. Lain Cepiah pada urang Ya, si gadis satu sudah jadi janda. abdi teh tos nikah 18 kali. Astagfirullahaladzim. Eta 18 kali teh kumaha karasana aya perbedaan eueuh teh. Terakhir ka urang Arab. Ka urang Arab kumaha? Apa meureun Arab? Oh, Alah paehna geus sagede anak uci. hari pertama saha? Arin gitu. Nu pertama teh si Asnawi. Si Asnawi kan mainna mah dagang areng. Terus Jadi ku abdi teh pas nikah 3 sasi teh maot. nah alatanana naon teh teh maot? Minum engrin. Lah kayak minum engri. Heeh. Terus abdi nikah deui ka nu kadua. Saha? Si Sujumanta. Oh si Jumata anu sok ngon beri lain eta. Oh, paingan atuh terus Nikah ka nu kadua menang 3 bulan teh sapaeh deui wae. kunaon eta? Minum engrin. Engri deui. Heeh. Katilu. Katilu jeung si Jumadi. Si Jumadi urang mana eta? Eta teh urang nama urang jauh mainnya teh teu boga lembut. Oh gitu. Kela.
sok atuh. asa kantos diperkosanya sering astagfirullahaladzim bangsa harita ibi kadakan bala-bala terus cepiah pan tidak galengan Ya. asal kantos dijegakeun ku mangkosnya ya ya Gusti teh abdi terakhir teh diperkosa teh kan ku tukang son Tukang son. ya Itu lain tukang son. Itu lain. nu jiga nama eta Jauh. nama sarua wae Sarua kumis ke sarua deui. sarua kan abdi harita teh diperkosa di kolong truk Terus nya cek mana teh kan main gegel wae disangka biwi remeureunang ari pe padahal makan bool karacunan. Geura teh dupi ka dieu nya putra teh. kadia Dari budak mana nu kamari dibawa. Tepung panggil. budak teh kan paling lain itu kerniangan budak emang na oge oh benar terus budak teh aprak-aprakan wae paus sok ngahakan we sendal batur ya halo Gusti Ka mana atuh ka mana? coba panggil orang ka dia Gusti teh Hamdan kula cenah pilihan aya di dieu Hamdan sia Udah. astagfirullahaladzim itu kalau memangkatkan wajah itu di luar negeri dalam hadiah coba oke di luar negeri ngahajak neangan maneh itu kebagian tiket kapal ayo gantung di dia jang-jang kapal Kumaha sehat mah? ih ayo mah alhamdulillah ka mana wae Pan urang teh dipiceun ku. hah teh heula bapak dipicen da bangke ucing dipicen Ari bapak ka mana mah? bapak sia teh kawin deui Urang mana mah? ka urang luar negeri harus sok make kutang hungkul kagoda deui wae pedah aing mah lu make kutang teh susu teh sok molos teh panjang teuing meureunnan pedah lamun sare teh ditangkarakeun susu teh sok leungit si horeng nyana rumput kanu kelek Lain bejana kita tanam mah cenah bapak abdi teh tukang sono mana tukang sona. lain ku tukang son maneh mah harita ku ojek tapi punten ya bagaimanapun ini acara sangat sakral yaitu acara haul haul haulnya siapa Guru saya besok guru putra oh Tapi yang alhamdulillah yang ketujuh. yang ketujuh yang ketujuh oleh karenanya Cepian silahkan untuk sepatah, dua patah, tiga patah, 7 patah, 8 kata, 9 kata. oh jadi urut peren para ratah wae mari urut Untuk masalah haul silakan Cepian, silakan dulu. Monggo, monggo, monggo. Cepian. Tepuk tangan dulu untuk Cepian. Sok atuh je. heula kumaha aing narik napas heula daripada aing narik becak bangga alhamdulillah Assalamualaikum heula je. hah Assalamualaikum heula. tadi setek adanya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum singares atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Ieu sahan modar. Lain assalamualaikum gitu mah juga ngabebarakeun aya nu maot. Tiga di masjid ya DKM lain. Jangan sekado eta naga. Ayo terus. Alhamdulillah bingah amarwata suta bagja Nutaya hingga na tiasa silaturahmi rurumpaheun ka dieu ngiring acara haul pun guru na putra Simpuri alhamdulillah pun bae nya da ieu teh kajeun teh ge nen kene ya ieu teh putra anu ka 80 kan loba cepnya mah budakna kabari CF dijualan keur corona teboga beas aya jualan budak we Ah, iya dijualna iraha nu ieu. hah Nu ieu iraha dijualna. tubuh teu payu-payu aya oge anu nawaran teh tuker tambah jeung batu batre Bisa dipakai batu baterai eta teu di nyaho kamari mah ku dibawa ka warung kalah pahili jeung botol kecap Nah, mari kitu bisa buka budak teh ruksa cepih Gusti. kembar salerosna mah ieu teh kembar dulur nama dicanda ke luar negeri aya nu mulung aya nu ngaku aya nu geus jadi jelema di ditu ari ieu mah sabaraha mah tali ari-arina
Cepiatnya diurus. Si aku budak kecil jadian. Sudah mau hirup. Hah? Yuswana, ada teh hilap deui Yuswana teh. Kan putra abdi teh loba teuing. Alhamdulillah itu sebenarnya poda. Kan 13 tahun. 13 tahun. Hah? Entos dihitan ngan leungit kabeh. Mari teh. Tapi Cepiah luar biasa. Budak Cepiah alit tapi gede segala-galanya. Alhamdulillah. Acara yang sekiranya kita kecil tapi besar luar biasa. Nya, nepikeun ka acara teh kadenge ka ditu ka Purwakarta. Besar. Luar biasa. Besar. Besar. Coba aceng-aceng besar, besar, besar. Beri ngajeng, Cek. Wah, gagal mun ngajelang mah sok nyarek celekan. Lain masalah. Masalah Mangga teraskeun sok. Abdi kamari ngajol, ajol, pepentil burang hiji. Goblok teh.